Tah ayeuna mah hayu baturan aku bebaraksa ka kebon sama meh nyang. Jadi isuk ieu teh aku gesing aralet separak kanca pokokna namanya. Yang tujuan utama nama sebenarnya mah ieu ka makam karena ayeuna teh dinten Jumat. Jadi seperti biasa ya jadwal jarah cenah gitu nya. Kulantaran makam orang tua aku mah nya teman-teman ieu teh di tempat pribadi henteu di tempat umum. Jadi karunya mun teu di jarahan teh sabab teh kaisolkeun nu jarah nu lain seperti di makam umum. Sabenerna mah ieu teh geus rada beurang nya da ieu teh. Aya dina sekitaran jam 8-an. Biasana masuk isuk-isuk tapi ayeuna mah cenah keur aya si Utun hararese paur. Dieu teh ayeuna mah mataharina tos mentereng. Tah ku aku dipersingkat olehnya proses sejarah nama pokoknya mah ieu teh tos bebersih deui aku teh da 2 minggu kamari teh ieu teh ngan ukur bawa sapu hungkul ka dieu teh jadi teh dikoredan atuh meuni balalaki untungna we si walalaki eta teh mau gaet cenah dan niat cenah ti bumina keneh harek kokored cenah ieu teh di makam tuntus we ieu mah ngan ukur culak-colek kitunya beres ya si nanti dadun bake kota nama geus beres geuninganan tak caritakeun nama ieu teh geus beres we pokona namanya ieu jarahna beres bebersihna beres kitu teh mah keramikna mah iwati ku hujan we meureunnan ke dibersihan namanya tah ayeuna mah langsung we aku teh baraksa ka dia katongeun makam. Da ieu teh kamari teh aya keneh sasahui boleh teh. Kan edas we ieu beutina teh meni sakumaha nu ka encet ku naon gitu teu daekeun gede. Kararutet kieu ngan sakieu we gedena teh ti kamari ieu teh. Tapi da ieu teh dikahkar ayeuna sok asaradanya kitunya da teu apal ieu ka dede iraha. Mun cenah Jumaah payun ka dieu deui oge. Kan puguh rada santai cira ayeuna. Nah sebenarnya mah ieu teh nya si lanceuk-lanceuk teh cenah. Adi teh hayang ngaladoun hui tapi nu kamarana mah geuninganan. Tapi da ieu aku mah keukeuh we da memang ti bumina geus mawa keresek ieu teh jeung peso nya. Jadikeun we ku aku teh diantepkeun kamarana mah boy teh jelema dua teh. Aya singkat caritana ieu teh tina sababaraha ruang aku teh meunangna sakieu. Tah ieu teh di alas sadayana kamar ieu sakali kitu nya aku teh ngala ti dieu teh ayeuna sakali tapi nama ayeuna ge ditinggalkeun deui we nu sabarehna mah. Aku mare ngala ieu we lah terakhir meureunnan ieu sababaraha hiji deui. Sabenerna mah ieu teh sinarieun we kitu salatri aku teh. Kamari mah sababaraha dinten makan teh tos magrib tos asar kitu nya. Karakta pe kana sangu. Teu apal ieu dinten ieu kunaon menang jadi jam 10 geus salatri. Entek tadi teh buru-buru we turun ti kebon teh langsung aek olah cik aku teh. Ya aya daging hayam sakieu sok bararingung kitu nya. Ngolahkeun daging hayam na di kitu deui asana teh. Yang nama ieu teh dipepes tapi nama melihara rese kemangi teh di kampung oge. Naon cenah ai kemangi teh? Eta suraungnya. Tak ieu teh di kieu we pokona mangolahkeun beres dibumbuan ayeuna mah urang tinggalkeun heula da ieu ngagoreng heula primadona cenah. Pokona bersingkat deui lah nya aku teh ieu daging hayam teh geus ngarecek kieu tapi nama rupana teh menang teu sesuai dengan ekspektasi. Rupana teh asa jadi rada hideung kurang koneng nyacas. Tapi da puguh oge aku hawa lapar mah hayu mendinganan ayeuna mah urang gaskeun we urang dahar ayeuna mah tuh aya samal aya sepi geuninganan. Hayu ayeuna mah mending urang mayoran